Bapak Haji Dedi Mulyadi Gubernur yang mati ke Kampung Cipicung, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi. Bade nyuhungkeun pitulung ka Pak Haji, nyuhungkeun dipangraraskeun emak tanah emak. Ayeuna nu dicalikan peralih ku PDAN. Ta salami 35 tahun teh aya solusi naon-naon. Kawitna eta teh tanah teh kamu adalah sumur bor teh kamu masyarakat, kamu ke masjid-masjid. Akhirna diartoskeun. Ayeuna diartoskeun na teh salami kitu teh tos kadua kecamatan, Kecamatan Bojong Salam sareng Kecamatan Leuwigong. Ieu tanah nu ditempatan ku PDAN teh nu kagungan emak teh sapanjangna ieu teh atas puluhan tahun teh aya pisan aya kumaha mah sugan cariosan kan gaduh tanah kitu pieu teu aya penghasilan ageung ayeuna nana tetapi teu aya pisan aya kemanusiaanana. Atos ngangken kepala PDAN nageun reles-reles ieu teh tanah kagungan emak. Dina mah pan ieu teh kamu masyarakat kanggo cai ka serang-serang gitu ta. Gratis ka masjid-masjid di warang si bapak mah bebaskeun ka masjid, pasikeun ulah aya pembayaran tapi mah oge mayar akhir-akhirna mah. Kena tatos aya kariwuhan-riwuhan kieu manolak teu mayar. Tangkali ninggal cai sae tah dijual belikan ku PDAN teh cai teh terus dugikeun ka Kecamatan Leuwigong, ka perumahan-perumahan lebat kieu teh cai teh tiap tahun oge penghasilanana teh ratusan juta. Tapi ari mah tidak sangsarana, disangsarana tah. Ari nyangem nama tumping cenah ka desa mah aya pemasukan ka desa. Nah ari ka desa di lebetan ari paribasan nu gaduh tanah kasangsaraan kieu bumi bade runtuh sanes bade runtuh terus runtuh. Nah hari ka desa dicukupi ku desa teh dipasihkeun. Kan desa ge uningaeun tanah emak ge teh 35 tahun langkung. Ngarareskeun atos ka ditu tos ka dieu teh ditanggapi sumping ka kantor PDAN kitu kieu oge. Teh mah terus ngaraoskeun capek, terus ngaraoskeun kesal tapi kayaan teh sepuh kieu. Mana nu diuruskeun teh nu dikantunkeun teh yatim piatu murang kawin teh jadi kitu teh damang. Atos cara tiasa bobo da bumi bade runtuh ari ieu di hak PDAN tanah emak. Nyuhun pitulung ka Pak Haji, ka sahabe dan ka Pemda ka mamana ge da atos disumpingan. Ceung pada ge tanah ieu beres kitu da sanes bade nyanak nu sanes bade nyanak anu emak ieu teh. Yang itu dasarnya akon kok yang bujang kamu ngadang dosa bumi, kamu sadidinten lagi jadi ngurus murang kali itu terdama. Di sini nih magarkan dia ini cara tercerik batin sadidinten itu, iya teh. Tuh, terus kalau betul itu terus dia setiasa ditutup. Tapi nggak bebrong suhu nanteng ninggang kalian karena itu nggak bebrang atau nggak bebrang. Yung ulinang natin di pangkarget at